Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, boh nu caketna, boh nu tebihna, kumaha dararamang. Alhamdulillah pami dararamang mah. Eta nu disuhunkeun ku urang sadayana siang kalayan wengi. Nyaeta aya dina kasehatan, disehatkeun dohirna, disehatkeun batina. Amin ya Allah ya robbal alamin. Urang ngadongeng deui mitra, urang neraskeun hanca carita anu katunda, masih dina judul Utari Nagihpati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu, dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting, khususna ka Dendarma katut Dendarja, anu mana harita nuju pacental-centalnya. Saatosna Dendarja didatangan deui ku si Jurig Buntung, eta hanca teh. Sumangga mitra ambeh tenyang kolong kana waktos, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Har ari Kang Darma, naha make jeung nanyakeun sababna ka kuring? Lamun hayang nyaho kana sababna mah nyatanyakeun we ka si Jurig Buntung. Lantaran dewek oge teu nyaho kana sababna. Naha eta Jurig make ngarah-ngarah ka dewek? Jigana kabeneran we eta mah apan ngaranna oge Jurig, tang tungulayaban hayang ngaganggu ka manusa. Lantaran si Utari mah paehna marakayangan. Tak kitu ari Jurig anu jahat mah. Tembal Darja sateka polah manehna ngabela diri, sabi-sabisa nutupan kajahatana. Beungeutna anu pias robah jadi beureum lantaran geus mimiti ambek. Sedengkeun Pasubrata jeung bojona kitu deui Neng Ratna katut Kartika, ukur pating polohok nempokeun dua jalma anu keur pacental-cental silih tempas. Ari ceuk pamikir kuring mah Darja, lain Jurigna anu jahat. Sabab tangtu manehna oge moal sagawayah ngarah-ngarah ka saurang jalma lamun eta jalma teu boga dosa ka manehna. Sok pikiran ku akal ulah ku tuur, naha bener atawa henteu caritaan kuring teh. Teu bener saeutik oge. Samalah salah eta caritaan teh. Kitu ceuk Darja bari mureleng ka Darma. Hatena ngahayap panas sanajan nya oge rumasa manehna ngalakukeun kalakuan jahat. Tapi da embung ari kudu ngadenge caritan anu jelas nuding ka manehna boga dosa ka si Jurig Buntung. Lebah mana anu salahna Darja? Cing sok lebah mana? Make jeung nanya lebah mana? Nyatang tu si laing anu geus jelas-jelas terang-terangan nuding ka kuring. Sarta nyangka boga dosa ka eta Jurig. Salah eta sangkaan teh, lamun teu bukti bakal jadi fitnah. Tempa Sedarja bari molotot huntuna ka karot da puguh ambek. Teu kudu bari molotot kitu ari teu rumasa mah. Jeung deui nya syukur lamun maneh teu boga dosa mah. Ngan kade cing ingat, lamun dina hiji waktu kanyahoan maneh aya sangkut pautna jeung maotna Utari, sok sanajan maneh kasebut adi, aing moal asa-asa pikeun ngalaporkeun maneh ka pihak anu berwajib sangkan dibui. Ceuk Darma tandes Turdaria, bari neuteub seukeut kana beungeut Darja. Ngadenge caritaan kitu nya puguh reuwas. Geus kitu Darma ngaleos ka kamarna ninggalkeun riungan. Ari Darja nempolan ceuk na ngaleos keur sakedapan mah tuluy ngahuleng mikiran caritaan Darma. Tapi teu lila terus cengkat leos indit gura-giru asup deui ka kamarna bari mawa hate anu pinuh ku rasa hariwang. Nya kitu deui Pasubrata mitra.
terus ngaleos dituturkeun ku bojona. Harita mah teu loba carita, pikiranna jadi kapangaruhan ku caritaan Darma. Sarta timbul sangkaan, buah-buah darja aya patula patalina jeung maotna Utari. Kaayaan di patengahan jadi simpe. Neng Ratna jeung Neng Kartika duanana pating haruleng, sanggeus sawatara waktu jung carengkat tuluy arasup ka kamarna. Brug pantona dipeundeutkeun. Sanggeus aya di jero kamar, Neng Ratna terus ngagoloyoh ngedeng tapi ari Neng Kartika mah kalah cungelik bari ngahuleng. Kunaon Kartika teh kalah terus ngahuleng? Hayu urang sare deui ayeuna mah da peuting keneh atuh ieu teh. Tanya Neng Ratna bari melong ka sobatna nu keur ngahuleng meuni anteng. Rat, ari Utari teh saha anu sabenerna? Ceuk Neng Kartika bari neuteup ka sobatna nu keur ngagoler. Ngadengi pananya kitu. Korejat Neng Ratna cengkat terus diuk bari malik neuteup. Naon maksud Kartika teh make jeung nanyakeun Utari? Nya teu boga maksudna naon eta oge ngan ukur hayang nyaho hungkul. Nah saha Utari teh anu sabenerna? Kuring teh jadi ngarasa penasaran. Jeung deui kieu nya. Tadi beurang sameme datang ka dieu kuring teh nyipang heula ka talaga. Nya maksudna mah hayang tepung deui jeung Utari. Malah bari jeung mawa oleh-oleh keur manehna. Tapi mata keran barang nepi ka talaga ayeuna mah imana teh geus eueuh. Oh, jadi Kartika teh tadi datang ka talaganya. Ngadenge caritaan sobatna kitu puguh bae Neng Ratna ngajenghok. Nya, kuring teh datang ka talaga. Tapi imah Utari teh eueuh samalah mah tu katingali urut-urutna acan. Ari caritana mah kieu ieu teh. Derek-dek Neng Kartika nyaritakeun di kajadian tadi beurang. Basa indit ka talaga sakabehna dicaritakeun eueuh anu kaliwat. Kaasup basa panggih jeung saurang lalaki anu nanggung suluh anu ngaku lanceukna Utari. Sarta meunang keterangan lamun mojang anu ngaran Utari teh tayalian ti adina anu geus tilar dunya. Tak kitu Rat, anu kalaman ku kuring tadi beurang teh. Estuning mata keran. Lamun nya mojang anu ngaran Utari teh geus tilar dunya. Terus saha atuh ari anu teh heula panggih jeung kuring? Nah di lemur ieu aya deui anu ngaran Utari salian ti eta. Jeung deui anu mata keran teh. Nah tadi Kang Darma jeung Kang Darja oge nyebut-nyebut kana ngaran Utari. Nah aya carita naon eta teh? Cing atuh kuring bere nyahorat. Ngarah teu matak jadi panasaran. Ceuk Neng Kartika sanggeus medarkeun caritana. Sarta ditungtungan kutumanya da puguh jadi ngarasa panasaran. Ari Neng Ratna anu ngabandungan harita meuni rumenghap narik napas panjang. Nya puguh oge ari kudu dicaritakeun mah. Panjang lalakonna teh, tapi lamun Kartika hayang nyaho mah teu nanaon. Heug bae jeung deui ngarah teu jadi pikiran. Kieu eta teh ari mimitina mah. Barabat Neng Ratna oge nyaritakeun kajadian 2 tahun ka tukang. Timimiti Darma hahadean jeung Utari saurang mojang geulis anu jadi kembang desa. Sakabehna dicaritakeun taya anu kaliwat. Anu dipalar sangkan kaharti ku nu ngabandunganana. Ari Neng Kartika nya puguh bae meuni molohok ngadenge kitu teh. Malah jadi terus rei bulu pundukna muriding lantaran lamun kitu mah geus jelas Utari anu panggih jeung manehna teh tangtu lain mojang biasa sakumaha ilaharna manusa. Tak kitu caritana teh. Jigana ayeuna geus kaharti meureun nya. Neng Ratna mungkas sakabeh caritana bari melong ka Neng Kartika. Anu katempo keur molohok ngembang kadu kawasna mah ngarasa reuwas. Jadi lamun kitu mah Utari teh saurang mojang geulis anu kacida dipikat cinta ku Kang Darmanya. Dedeh teuing Utari. Geuning lalakonna teh kitu matak sedih jeung nalangsa. Ceuk Neng Kartika bari jeung terus ngusap beungeut. Hatena beut jadi ngarasa sedih jeung nalangsa.
ras inget basa mimiti tepung jeung utari di sisi lembur sarta terus dibawa ka imahna. Anu akhirna nepi dijajabkeun ka imah Juragan Subrata. Tah ayeuna mah Kartika oge geus nyaho kana lalakonna. Bener utari teh saurang mojang anu dipika cinta ku Kang Darma. Samalah ti harita pisan nepi ka ayeuna geus rek nincak kana 2 tahun. Kang Darma can pernah katempuh hadean deui jeung saurang mojang. Nyalain harti eueuh anu daekeun, tapi hatena can bisa poho ka utari sapinuhna. Tak kitu. Ceuk Neng Ratna bari ngagoler deui kana bantal. Terus ngerelek heuai jiga nama geus ngarasa tunduh. Nempok kitu goledag Kartika ngedeng gigireun. Panon kucap kiceup neuteup lalangit pikiran terus bae manteng ka Darma. Beuki ka dieu teh kalah beuki inget hatena geus ngait kawasna mah moal bisa dipapalerkeun. Lamun kitu mah Kang Darma teh saurang lalaki anu satia. Nya teu salah lalaki anu kieu anu keur diteangan teh. Sigana mah matak bagja lamun sug aing bisa babarengan jeung manehna. Kitu ceuk gerentes hate Neng Kartika didamang saharita. Terus ngareret ka sobatna anu tete lageuning geus reup sare. Nempok kitu reup Neng Kartika oge peureum tekung silila sare tibra. Kayan alam beuki peuting sora jangkrik gaang jeung ciang-ciang reang patembalan. Ditema ku sora bangkong anu kangkengkong di sisi balong. Kasugri kaum dangu. Di luareun imah hawa karasa beuki tiis meuneu nyecep kana awak. Ti kajauhan kadenge sora kohkol ratok di tarakolan. Angin leutik ngahiliwir ngendag-gendang daunan anu pating arulang jeung pating korosa kawas anu ngagupayan. Nya dina kaayaan kitu. Sakumna urang lembur Cibodas geus sarare tibra pating rarengkol bari dikukudung ku simbut. Mulen awakna sangkan teu kabulusan. Kocapkeun isukna mitra. Sora hayam jagoreang kongkorongok sang Batara Surya geus moncorong ti belah wetan nya angan buana panca tengah. Cai ibun ngagarendang dina dangdaunan nyerak celakan pating kana nyas herang. Sora manu kadenge recet di sarada bari pating aracelog dina dahan. Dina kaayaan kitu. Darja anu biasa sare sok hudang beurang harita mah rebun-rebun keneh oge geus nyaring samalah geus sagedangdan. Tuluy gura-giru nyampeurkeun indungna anu keur aya di dapur. Wilujeng enjing, Bu. Ceuk Darja sang geus aya di gigireun indungna anu keur nyicikeun cai tina teko. Alah geuning hidup teh rek ka mana isuk keneh meuni geus saged kitu. Kawas anu rek indit-inditan. Ceuk Bu Halimah bari neuteup ka anakna pinuh ku rasa heran. Sumuhun abdi teh bade aya kaperyogian ieu teh karerencangan. Ya tapi apan awak hidup teh can cager pisan. Samalah ku dokter oge dititah kudu loba istirahat cenah apan kamari teh. Jadi geus cicing we heula di imah tong waka udar-idar ka mamana. Bu Halimah nyarek Darja sangkan ulah waka indit ka mamana. Da puguh kakara oge poe kamari balik ti rumah sakit. Sakuduna mah loba istirahat di imah. Leres ibu kitu kasauran dokter teh. Nanging da ayeuna mah kayan abdi parantos pulih deui sapertos sabihara-sabihari. Sareng teu aya anu karaos. Tah kumargi kitu bade mundut widi ka salira ibu. Maksad abdi teh bade nepangan rerencangan margi abdi teh gaduh kaperyogian. Mung da moal lami. Saupami tos rengse mah tangtos bade enggal wangsul. Ceuk Darja setengah maksa ka indungna hayang dibere izin pikeun nepungan anu jadi babaturana. Da puguh geus aya kana sababaraha poe teu panggih. Ya heug bae atuh jang ari keukeuh mah. Ngan kade ulah terus indit ngarales lamun geus rengse mah urusana. Hidup teh kudu gancang balik deui. Lantaran bapa maneh bisi heug engke ngambek. Sok kumaha ibu tanggung jawabna. Apan cenah hidup teh ulah waka ka mamana. Teu kedah hariwang, Bu. Margi abdi moal teras angkat ka mamana. Moal lami oge enggal wangsul deui nanging
Eta Bu. Darja tekebat nyaritana samalah kawas anu rada asa-asa rek ngomong teh. Nanging naon Darja? Bu Halimah nanya bari melong ka anakna. Eta Bu, abdi teh. Abdi naon Jang? Rek menta duit hidup teh. Pokoke atuh ngomong teu kudu asa-asa. Lantaran ibu oge geus ngarti kana maksudna. Tasumuhun leres, abdi teh bade nyuhunkeun artos. Geuning aya ku teu sangka salira ibu teh weruh sadurung winara. Ceuk Darja ngomongna ditungtungan ku seuri sabab indungna teteh lageuning geus apaleun kana maksudna da puguh pagawean ngan ukur menta duit. Nyalain weruh sadurung winarah atuh Darja. Lantaran atuh ibu oge geus apal pisan kana sifat hidup anu sarupa kitu. Tapi ke heula dagoan sakedeung ibu rek nyokot heula duitna. Ceuk Bu Halimah bari ngaleos ka jero, kebat muru ka kamar narek nyokot duit. Ari Darja nungguan di dapur sarta teu lila antarana geus balik deui sor ngasongkeun duit 5 lambar 1000-an ka Darja. Yeuh Jang duit teh. Saki oge geus cukup keur eusi saku mah. Hatur nuhun pisan Ibu, ieu artos teh ku abdi ditampi sajabi ti kitu saja mundut dihapunten. Margi abdi rumaos ageng kalepatan ka salira. Ceuk Darja teu hararese gancang nampanan eta duit, terus diasupkeun kana jero saku bajuna. Samalah bari jeung menta dihampura ka indungna. Nyakop tarima kadinya. Kade tong dihambur-hambur duit teh. Da ari soal kasalahan hidup mah ku ibu oge tang tugas dihampura. Tapi omatnya Darja. Disaret ayeuna kaharep hidup ulah sakali-kali deui wani nipu ka kolot. Lantaran doraka eta teh Jang. Jeung deui kade ulah sok wani cukat cokot teu bebeja. Sabab eta teh maling kasebutna. Sanajan kana barang kolot sorangan. Tapi ari anu ngaranna nyokot teu bebeja mah nya angger we maling kasebutna. Ayeuna ku ama jeung ku lanceuk hidup geus dihampura. Kade omatnya ulah sakali-kali deui. Bu Halimah mere papatah kanu jadi anakna. Lantaran bakat kunyaah sarta hayang ningali anakna jadi jalma anu bener. Ari Darja ngadenge papatah tinu jadi indungna teh harita ungut-ungutan sarta ngabandungan kana caritaan kalayan Daria. Sumuhun mangga Ibu. Sagala rupi cariosan Ibu disaret ayeuna ku abdi sajadi estokeun. Bu, mangga atuh abdi bade permios heula. Nya sok atuh rek indit mah ngan kade tong lila teuing. Jeung na deui tong poho kudu bebeja heula ka bapa hidupnya. Sumuhun mangga Bu permios. Nya saenggeus ngomong kitu mah, leos Darja indit ninggalkeun indungna terus muru ka hareup, reg eureun sakedeung bari rarat reret ningalikeun bapana. Tapi juragan Subrata eueuh di dinya. Kulantaran kitu teu loba deui pikir harita keneh jerut Darja kaburuan. Terus leumpang ngagedig rurusuhan rek ngajugjug ka imah sobatna. Teu kacatur di jalana mitra. Urang kocapkeun bae Darja geus nepi kanu dituju. Nyaeta ka imah si Godeg. Didinya katempo aya Mairoh anu keur maraban anak hayam kumupu ku beunyeur. Da puguh kakara anyar megar hayamna teh. Punten Mak. Darja uluk salam, Mairoh gancang ngareret kanu kakara datang. Mangga, ae guning Aden. Mairoh nembalan bari melong ka Darja. Nya Mak ieu kuring. Mak ari si Mamat putra Mak aya atawa henteu? Aya tuh di jero imah tadi mah keur si Duru. Sok ditu sampeurkeun we ku sorangan. Ceuk Mairoh bari nunjuk ka jero imah, nuduhkeun anakna anu keur si Duru cenah. Oh nya mangga atuh Mak. Teu talangke, kalacat Darja unggah kana golodog. Terusup ka jero imah kebat muru ka dapur. Kasampak si Godeg keur diuk dina jojodog, si Duru hareupeun hau bari mulak-malik beuleum sampe anu katempo geus rada tutung.
Godeg, si lain keur naon euy? Geuning maneh ja. Kumaha cager? Cenah mah maneh teh kakara mulang teh rumah sakit nya. Nya bener. Kakara poe kamari dewek mulang teh sarta ayeuna mah geus cager. Tapi kumaha maneh sorangan cager Godeg? Darja malik nanya gap kana jojodog panjang. Gek diuk gigireun si Godeg milu si Duru. Ya kuring oge cager ayeuna mah. Tapi batur urang si Gojin geus maot euy alatan dibinasa ku si Jurig Utari. Tah ayeuna ngan ukur tinggal urang duaan anu hirup teh. Nya kudu kumaha geus kieu. Unggal poe unggal peuting dewek teh teu boleh ngarasa hariwang. Satadina aya niat rek neang maneh ka imah. Tapi rada asa-asa era ku Juragan Subrata. Ade nasi laing ayeuna hideng datang ka dieu. Nya dewek teh bunga heuy. Ceuk si Godeg nembrakeun kabungahna kadatangan ku sobatna teh. Lantaran ti sabadaya kajadian di udag-udag ku si Jurig Hulu sarta si Gojin maot, kakara harita duanana bisa panggih deui. Bener si Gojin ayeuna mah geus maot. Jadi ngan ukur tinggal urang duaan anu aya nyawaan teh. Tah kulantaran kitu ayeuna mah ulah miceunan waktu. Urang teh kudu buru-buru nepungan Mbah Dewuk ka Pasir Nangka. Sagala rupa anu geus tumiba ka urang sakabehna kudu dibejakeun ka si Abah. Sok buru-buru ayeuna mah geura dangdan, hayu meupeung isuk keneh terus urang indit. Ya ayu atuh ke daguan sakedeung dewek rek dangdan heula. Tapi ari beungeut maneh eta meni raca kitu. Jika nama tapaku ku si Jurig Buntung beureun nya. Wah, jadi kurang kasih maneh teh euy. Si Godeg harita tumanya bari melong kana beungeut Darja anu katempo raca tapak tatu anu diakibatkeun ku si Jurig Buntung anu terus ngaganggu ka manehna. Nya teu salah beungeut dewek jadi kieu teh alatan dicakaran ku si Jurig Utari anu terus-terusan ngaganggu ka dewek. Kumaha caritana? Nah si Jurig Buntung datang deui ka imah maneh. Wah, geus tong loba tatanya, sok kancang ka ditu geura dangdan. Bisi kaburu beurang. Keun lah lamun hayang ngadengi kana lalakonna mah engke deui bari leumpang ku dewek sakabehna dicaritakeun. Oh, nyaho atuh ari kitu mah. Teu leuleda mitra, jung si Godeg nangtung kojeng kang muru ka kamarna disalin baju. Darja nungguan bari si Duru gap kana beuleum sampeu anu katempona geus asak. Terus dijait sarta diwadahan kana piring seng. Teu lila antarana. Si Godeg geus balik deui terus gek diuk gigireun Darja. Cur nyecian cai kana cangkir sor diasongkeun. Ya, sok kadejang nginum heula kabeneran geuning beuleum sampeu teh geus asak. Sasarap heula ngarah teu lapar teuing di jalan. Ceuk si Godeg bari gap kana beuleum sampeu terus dipotongkeun katempo meuni muruh puy. Samalah ngebul keneh. Nya terus ditiupan am dihuapkeun bangun anu nikmat pisan. Nempok kitu Darja oge nurutan duanana pating cara muil ngadahar beuleum sampeu. Dicocolkeun kana gula kaung meunang urud. Nginumna cai teh anu haneut keneh. Tekung silila oge geus beak beuleum sampeu anu tadi dina piring ayeuna geus pindah tempat. Geus kitu mah bareng narangtung terus muru kaluar. Jurut turun kaburuan. Red si Godeg ka indungna anu keur sasapu. Nempo Darja jeung anakna kaluar. Ma Iroh reg eureun tuluy melong ka anakna. Yang mamat rek ka mana hidup teh? Ma Iroh nanya ka si Godeg ari leungeunna teu leupas nyeklan sapu nyere. Rek aya perlu heula mak. Ari aya perlu teh perlu naon jeung rek ka mana? Cing atuh tong udar ider wae mending oge emak bantuan heula ngalacai ka ditu. Ceuk Ma Iroh bari melong ka anakna terus ngareret ka Darja. Nya mah gampang dipangalakeun cai mah tapi engke nya. Sabab ayeuna mah kuring boga keperluan anu penting. Permios mah nya. Ceuk si Godeg bari ngaleos dituturkeun ku Darja. Nempok kitu Ma Iroh ukur molohok bari ngusap dada. Atena keheul tapi teu bisa majar kumaha. Astagfirullahaladzim, masa teu kabeneran boga anak lalaki hiji teh. Teu bisa pisan diandelkeun maneh teh mamat.
tuning eueuh arahunana pisan. Boro-boro bisa mantuan kana kasusah kolot. Beuki dewasa teh kalah beuki nyusahakeun hungkul. Nah iraha atuh maneh terek sadar. Kitu ceuk Ma Iroh bari mencrong kana tonggong anakna anu geus anggang. Geus kitu mah dekul neruskeun pagaweana nyapukeun kalakai nangka anu ngabarak di buruan imah. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun kayaan Ma Iroh teunden sakedeung nya insyaallah kahareup kasamper deui. Ayeuna urang nuturkeun lalampahan Darja jeung si Godeg anu rek ngajugjug ka lembur pasir nangka. Maksudna taya lian rek nepungan deui Bah Debuk sarta rek menta tulung. Mangsa alam beuki beurang, langit ceudem siga rek turun hujan. Angin ngagelebug rada tarik tatangkalan kitu deui dangdaunan pating aroyag pating arulang. Ari hawa sanajan beurang oge karasa menit tiis. Dina kaayaan kitu Darja jeung si Godeg keur pating garedik leumpang narusu lantaran sieun kaburu kapegat hujan di jalan. Nya kira wanci jam 10 leuwih duanana geus anjog kanu dituju. Samalah kabeneran Bah Debuk oge harita keur aya di imah. Sampurasun. Si Godeg uluk salam bari nangtung hareupeun lawang panto anu kaparengan muka. Rambes. Bah Debuk anu keur ngajemprak sila di tengah imah ngawalon bari ngareret. Hoi kuning silaing duaan Godeg Darja. Sok kancang asuplah ka jero teu kudu asa-asa. Dawuh sasaha di badewek bah. Ceuk Bah Debuk nitah asup kanu duaan sarta teu talangke saenggeus kunu boga imah ditita asup mah. Duanana sapsup ka jero terus cungcong sasalaman. Geus kitu dariuk sila hareupeun si Abah. Damang bah. Si Godeg nanya ka Bah Debuk anu keur melong ka maranehna. Ya cagur ari dewek bah. Sabalikna silaing duaan kumaha? Bah Debuk malik tumanya ka sebahna. Cager bah. Ieu teh ari awak mah. Ngan anu rada teu cager teh ieu pikiran kuring bah. Baruk pikiran maneh teh teu cager Godeg. Amun kitu mah meureun silaing teh keur rada gelo nya. Lantaran anger we unggal ka dieu silaing teu boleh sok ngomong pikiran keur teu cager. Ih, sanes kitu bah. Dari pikiran mah kuring teh masih waras, teu rada gelo. Tapi ari anu dimaksud teh keur aya anu di pikiran bah, tak kitu. Ari suka dewek teh silaing geus rada gelo. Da cok maneh tadi nyebutkeun lamun pikiran keur rada teu cager. Lamun kitu mah berarti keur rada gelo. Ari silaing duaan aya keperluan naon datang ka dieu euy? Kadeuleuhna mah bangun anu dines. Bah Debuk langsung tumanya ka semahna. Manon teu leupas melong kanu duaan, menang pananya sarupa kitu ti si Abah. Si Godeg ngareret ka Darja anu ti tadi can milu cacarita. Harita jem teh bae bari ngabandungan. Ja, sok buru caritakeun lah kumaneh atuh ka pangarsa Abah. Nya ngaragancang nyaho kana masalah anu keur di hareupan kurang. Ceuk si Godeg nitah ka Darja sangkan ngajelaskeun pamaksudana. Ya sok buru Darja gancang caritakeun. Teu kudu hararese ka dewek bah. Sabab ngarah gancang tamat. Ngarah gancang ka harti. Nah boga pasoalan naon silaing duaan teh. Bet kawas anu keur bingung. Bah Debuk tumanya kalawan Darja. Sabab ngarasa panasaran hayang geura nyaho naha masalah naon anu rek ditepikeun ka manehna. Ari Darja samemeh ngajawab teh terus ngarekepkeun heula silana. Ki Abah. Sate acana abdi ngadugikeun naon rupi anu janten pasoalan.
Langkung tipayun abdi duaan teh sejang ngahaturkeun nuhun wireh parantos gesit ditampi enggal dipariksa ku salira Abah. Ya. Ceuk Darja ngamimitian cumarita rek nepikeun maksudna. Heuh. Geus sakitu oge cukup teu kudu loba malapah gedang. Da ieu mah lain wayang golek. Mending oge geura langsung bae kana poko pasoalana. Lantaran dewek masok rada lieur. Lamun ngadengi anu nyarita loba muter-muter ngaler ngidul lila ka harti. Sok caritakeun langsung naon kepentingana. Ceuk Bahdebuk gancang nempas kana caritan Darja. Kawasna mah ngarasa geus teu sabar hayang geura nyaho kana eusina. Oh sumuhun mangga atuh pami kitu mah. Sadayana ku abdi ayeuna bade didugikeun ka pangarsa Abah. Kieu eta teh Bah. Ya. Geus teu talangke. Barabat Darja nyaritakeun sakabeh kajadian anu geus kaalaman ku maranehna duaan. Timimiti papisah jeung Bahdebuk basarek indit ka kota Bandung nepi ka mangsa harita. Eueuh anu kaliwat jeung eueuh anu disumput-sumput. Sakabehna oge eces tur temres didadarkeun ka Bahdebuk anu dipalar sangkan si Abah ngarti kana sakabeh anu geus kajadian. Ari Bahdebuk anu keur ngabandungan nyapuguh bae atuh mani ngajenghok ngadenge beja kitu teh. Ah, naon Darja? Dedegean teh si Jurig Hulu jeung si Jurig Buntung datang deui. Sarta batur maneh si Gojin geus jadi korbana. Bahdebuk nanya bari mencerong ka Darja sarta terus ngereret ka si Godeg. Leres Abah telepat. Si Jurig Hulu jeung si Jurig Buntung teh datang deui samalatos aya kana sababaraha kali terus-terusan manehna ngarah-ngarah nyawa abdi duaan. Tak kitu Bah. Samalah leres pisan. Si Gojin anu jadi sobat abdi ayeuna mah geus maot alatan dibinasa ku si Jurig Buntung di talaga. Kumargi kitu, nya abdi teh enggal dongkap ka dieu sejanepangan Abah. Pamimaksan mah bade mundut deui bantuan ka salira sangkan Jurig si Utari teu terus-terusan ngaganggu ka abdi duaan. Ceuk Darja nyaritana Daria nepikeun sakabeh anu jadi maksudna. Ari sabab hirupna geus ngarasa tetentrem lantaran salilana terus diudag-udag ku rasa kasieun jeung kahariwang. Ngadenge carita Emti Darja kitu. Bahdebuk katempo sirah nanu botak teh ungut-ungutan tandani ngarti. Wah, jadi kitu nya pasoalan anu keur karadapan ku si laing duaan teh. Lamun kitu mah berat. Berat ieu pasoalan teh. Lantaran si Jurig Hulu teh tetela manehna kuat. Padahal ti heula teh geus eleh tapi nah ayeuna make jeung bisa datang deui. Asa pamohalan. Mitra cageulayu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.